Nah engke urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah lintuhan korban-korban naranjeun kabeh. Lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah. Urang ngabayangkeun ayeuna brang nu naik motor, brang nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby benjing sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Lamun urang korban unggal tahun terus bae korban-korban dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau bajasa teh bajasa teh ieu nu urang itu nu urang ini urang itu nu urang. Batur menta paji atau menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah, amanya di akhirat kos gitu ente mah. Alagaan. Saya masih belajar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Balik kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Kotak. Aduh, cedak Kiai kotok ge teu kabeuli. Endog. Kulup. Endog ngan hiji doang kulup. Ngasi kulup dikamanakeun ku sia dahar deui ku sia. Gusti abdi korban endog hiji jabogan ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jakula ge butuh. Di dahar we ku kula lah Gusti. Atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Ieu mah sakadar ngalingan hungkul geus nyaraho kabeh kitu. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ta libur ta. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun lebaran Kamis, mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasreken malam merbok besi teka mana-mana. Nah iya di dia haul ibunda tercinta. Minggu nak libur, malam Rabu nak haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18 nya nailah informasi sekali deui. Jadi minggu hareupeurang libur patali ngagungkeun kana bulan haji. Urang besi aya nu korban teh jatah sarekene urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasreken. Besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna menek libur geus minggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda. Oh
alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae ku ari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing dek asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun gitu tah di dia aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeuneuh lamun aing susah bae paeh pamajikanna bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing dek asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing mah lah pokona mah dek asup Kristen atau budak kafir harita keneh teu kudu isuk-isuk deui teu kudu kawin-kawin deui harita keneh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kufur isukan atuh geus kuari keneh kufur ngazam kufur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade atarodada fihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin zikir tarik napas ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadek A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azama 'alal kufri godan atawa ngazam ingat kufur godan ing dalam engko esok au taraddada fihi atawa manghiasi wong fihi ing dalam kufri kafara maka kufur yasi wong wal fi'lul mukaffiratu ma ta'ammadahu istihza'an sahihan bidin utawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maya wong ing ma istihza'an
dina guguyon kang pertel bidini kalawan agama au juhudan atawa leangas lahu kadue din ka ilqa'i mushafi kaya nibaakeun mushaf biqulutin kalawan kang kotor wa sujudin li sanamin lan sujud kadue berhala au syamsin atawa syaragini au syamsi atawa syaragini. Alhamdulillah kadeulina jamaah laleulus berarti tanda bahwanya kuleuleus teh teu boga duit lain puasa. Jelas alhamdulillah katinggalina arwasa sebab dibejaan. Tanda puasana tukang wudu jam 8 kana geus beak. Berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah. Nu encan urang mulaian sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun. Buat datang buah moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang teh rada tapi lamun geus kolot nyaki bae nyapu yang bae deudeuleun ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jangan berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun. Geus kolot masa datangna bae niat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah. Jadi ditanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teu dibere kuat kula Gusti Maha Uninga harita pas datang ka zuhur kula ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti Maha Uninga. Lamun urang jag-jag kemudian teu puasa kan ditanya, naon sia teu puasa? Abdi digawe di pabrik, kita kusaha digawe di pabrik? Ayo sia. Iya. Eta lah luatak urang gunakeun kesempatan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo teu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Deui ka subuh. Loba dag beres minum Allahu Akbar subuh. Jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar. Eta ge nu hebat memantau salat subuh hudang zuhur. Salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui hudang asar.
tas asar mau ulah oleh SD datang ke maghrib tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos kitu masa tahun ge kuat cek gitu. Tah pasar wajib di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gede nama tanggal 8 jeung tanggal 9 tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah urang mananggalkeunana Senin jadi tarwiyahna poe naon Senin arfahna Salasa depag pemerintah NU yang nama nanggalkeunna Salasa nu salah kabeh baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika mah mobil bae mobil teu naon buatan Amerika ai puasa mambung aing mandek make ulama bae sebab nu ngainstruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warathatul anbiya moal tama bisa kula ge nyukom pemeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab ke ja buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang bae beda kitab antara kiai jeung para mereka salah ulama maka sulamun nairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah 2 darjah setengah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atuh cukup jadi titahna ge ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung adapun teu makekeun ka cakung aya alasan lain atuh mangga bae kula mah deuk di mamana ge nu penting mah bulan kadeuleu deuk di Serang deuk di Pandeglang deuk di Puri penting kadeuleu budak di kamar anu bebeja dulu cenah kiai bulan 2 golode di mana bulan aya 2 dina dada wah siapa tuh lain bulan tau mah kalapa tau mah sok macem-macem bae siapa aduh masya Allah urang mah perebut bulan padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS tanya bae awewe datang bulan datang berbei beureum lain bulan eta tah nah di Mekah tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin di Mekah almanakna tanggal hijina Senin eta almanak berdasarkan hisab qat'i malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai jadi badai kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan badai malam Senin tersebut hideung
di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mun dina hadis mah fa'in gumma jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai nyana rapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Kitulah kula langsung nanyakeun ka orang-orang nu bisa dipercaya mukimin nu aya di Mekah anu deket jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu ngan dibuktikeunana malam Senin badai. Kitulah kaayaanan. Kula di dieu langsung mantau ru'yat ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema. Cukup jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hijina Salasa berdasarkan teu kadeuleu bulan atuh geus eueuh masalah. Nu endek lebaran poe Rebo atuh mangga kula mangajak dengan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun eueuh masalah kula mah nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah tuh nanya-nanya cakeun aing atuh kula teu teuing ka guru aing acara beda jeung guru atuh masalah kayak di akhiratna ge beda ieu masalah acara ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu ibadah teh megatkeun hawa nafsu ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan engke sia engke moal disumbang ta nafsu ulah poe Rebo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal bulan geus ngajelaseun kadeuleu bulan tanyakeun ka cakung kuari tas ngaji urang kuadari itu mobehan kageteun di Jakarta ada apa ini nah kieu jadi blak-blakan kula mah blak-blakan kan urang lamun teu blak-blakan teu geunah buka blak kadeuleu ka sia mah kitu bae sih. Ya jelas, acara endek bae warga teu kaje. Jadi kos kitu kaayaan. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus-rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa. Pancen kieu atuh moal mondok henteu. Bisa di mana? Aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh bagian kiai itu mah kos gitu kiai lain Golkar saya masuk jare tungtung nu ngaji nyaho aya rumus-rumus buat duduk ibadah teu sambarangan sebab deka Allah nu nitahna Allah atuh kudu jelas tah nu mantak besi engke endek lebaran Rebo berdasarkan hisab sulamunairen jeung ru'yat nu endek puasa lebaran Kamis cek nyana teu ru'yat atuh sabodo di samping aya hitungan rumus lain lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula di pagahan ojol jeung sapi ye
emang kumaha gitu sekalian ka neraka lah. Ojol ilmu jeung sapi. Tah maji pendi kos gitu mah tuh. Asal bakakak mah gede daek mamaca. Asal bakakakan bebay jauh gering lah, sales malah bolon budak. Di besi tuh nyatanya tak seperti itu. Jadi kan jelas. Acana endek yakin be nuturkeun ke mangga. Moal cenah babi. Atuh mangga bae. Masalah. Geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu. Sebab muatan-muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah. Aya parentah ti Allah, petunjuk ti Allah atuh geus. Adapun batur teu percayaeun ka ilmu-ilmu tadi atuh sabodo. Ye, parang sana. Siji tah cenah di lembur ulaheun lebaran poe Rebo kudu poe Kemis bae. Atuh ulah hese-hese lebaran mah berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid saja. Masjid sejen ge teu meunang, musola ge teu meunang. Atuh neangan ka Nurbo jauh. Salat sorangan mantek naon? Sorangan. Sholli sunnatal Aidil Adha rakaatain. Allahu Akbar. Beres langsung naik mimbarnya na. Ngahutbahan saha? Bloon. Ulah salat sorangan, ulah baca khutbah. Sakitu doang. Kumaha cenah mun duaan? Masalah duaan mah. Orang yang memajikan orang cicing sih berjamaah tak orang hebat tak praktek sholat yang pemajikan guys khutbah kuarinya geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idal imam malam mimbar teu kudu duaan yang pemajikan cicing aing khutbahnya alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki. Cak pamajikan ada stop. Ieu khotbah teu beres ieu khotbah. Kaluar ti aturan di khotbah. Asana tas lebaran ribut. Lain minta hampura aja manyun wae. Jadi sorangan mah teu kudu khotbah. Jadi teu kudu dipermasalahkeun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun. Ulah. Jek ulama boro-boro ka batur, ka di dieu ka adi, ka sahabat sedek berbeda tuh mangga bae. Ngan moal di dieu. Boro-boro jeung keluarga masyarakat ge di dieu mah alhamdulillah di Cilowo. Mangga bae. Ibadah ieu cak urang Cilowo. Malah makal mah teu salat acan. Tuh salat. Nah, ibadah teh ka Allah aya petunjuk ti Allah. Atuh dek naon deui. Lamun kitu bulan haji mah mimiti takbirna poe Arfah subuh bada salat. Sing ada ye tengetkeun ye. Lamun lebaran Rebo berarti Salasa subuh geus takbir. Tah salat subuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tilu kali. Tah eta geus sabaraha kali bae penting bada salat subuh. Geus ulah takbir deui ka takbir deui ba'da zuhur. Takbir deui bada asar, takbir deui bada maghrib terus. Sapeting datang ka imam naik eureun. Tambah salila tasyrif
unggal ba'da salat sunnah takbir tengetkeun tah datang ka tasrek ba'da salat doang ba'da salat takbir ajeuna aya salat mayit takbir dina tasrek aya nu maot nah beres sholli ala hadhil janazah Allahu akbar beres takbir Allahu akbar takbir mantes salat janazah ge takbir jika ada tengetkeun tah nya ulah sieun-sieun babacaan nu paling hebat samemeh lebaran samemeh arfah macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir barisa tama kabeh eta tah ti mimiti tanggal hiji datang ka poe arfah eta terus datang ka lebaran babacaanna nu paling hebat kan babacaan ge aya ketentuan-ketentuan urang lebaran Allahu akbar takbir urang di kitu namanya di Mekah umroh atau haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya ye urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha ge macana ulah loba-loba 100.000 tuh siapa diberi 100.000 waduh hayang sabaraha tuh takol habak 100.000 lamun ti ayeuna Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sampai seberapa? Berapa? 35.000 lah. 35.000 lah. 35.000 jalan 2 tasbihna urang. Ye, awak sia aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat. Coba sia nonton bola sia kuat jasa. Nonton tinju sia kuat jasa. Film sia kuat jasa. Coba wae dikuatkeun sia 100.000 kita ku kiai coba ieu. Dituna ti Kangjeng Nabi. Nah, guys, urang langsung mandi, wudu, langsung brak diu. Nyaho coba ku urang awak urang. Cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang. Anu wiridan ti kiai teu hudang-hudang. Zuhur ge teu hudang. Oh. Asa parenganan. Nyawa-nyawa ngacai. Atuh pamajikan datang ka haji, sebuah teh wiridan. Ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan. Anak meong nyokot tasbih teu kanyahoan. Bau tahu kuara teh mah. Ya Haji, wow orang Cikupa blon tak ya Haji. Coba ukurkeun sia awak dia nonton TV mah kuat, nonton film mah kuat sia eta maksiat ka Allah. Coba ku aing dik dipake ibadah sia, hayo aing nyaho. Perlu kopi aing nyieun kopi sia. Nah, perlu wuduk jeung tukang wudukna diayakeun sia ku aing gareup. Hayo nyaho coba tah urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV. Nyaho coba. Geus kakarak menang 100 lang awak sia nonton TV mah jadi lok puyeng. Ieu maca la ilaha illallah wa la syarika 100.000 puyeng. Sia tolol berarti. Goblok sia berarti. Hah? Sakali nonton TV keundeuk sia ku aing, hah? Jiblon manusia mah hantem deui bari disarekan ku urang lamun teu kitu moal macam-macam. Hayo geus 100.000 datang kalbara. Bu masyaallah mantep biasa.